Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya dina dangat ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayananya aya dina ginanjar kawilujengan salamina. Kanggo dina dangat ayeuna urang medar perkawis apresiasi sajak. Ngobrolkeun perkawis apresiasi sajak. Apresiasi mangrupi salah sawios proses di dieu aya proses ninggal gitunya ngadangu neuleuman atanapi nitenan merhatoskeun gitunya menelaah. Terus aya proses meunteun atanapi memberikan penilaian, ngabandingkeun atanapi masihan pangajian kana hiji karya eta apresiasi. Mangga diperhatoskeun ku sadayana, ieu ibu parantos nyiapkeun hiji contoh sajaknya kanggo praktek urang, praktek ngaapresiasi. Judul sajakna doa karangan Pak Apip Mustofa. Ku sadayana tiasa ditinggalnya sajak ieu diwangun ku opat pada atanapi bait. Terus mangga diperhatoskeun dina bait kahiji, bait kadua gitunya, katilu sareng kaopat. Tina kecapna gitunya, tina jumlah barisna sarang nusanesna ieu kanggo bahan apresiasi urang ka payuna. Sakumaha anu ku urang parantos dipedar dina lawungan sateu acana, patali sareng struktur sajaknya aya struktur lahir sareng struktur batin. Tah, anu ieu ngemut-ngemut deui nu kahiji struktur lahir sajak. Aya genepnya, aya tipografi, diksi, imaji, kecap konkret, bahasa figuratif sareng persifikasi. Mangga urang bahas hiji-hijinya dipatalikeun sareng contoh sajak anu tadi teh anu urang parantos diperhatoskeun. Anu kahiji patali sareng tata rupa atanapi tipografi. Ditenan contoh sajak doanya nu tadi teh urang tiasa ngajelaskeun tina wangun atanapi bentukna gitunya tampilanana sapertos kumaha. Minimalna nu kahiji urang tiasa ningal tina jumlah pada atanapi bait anu aya dina sajak tadi. Aya sabaraha hiji? Nah, aya opatnya, aya opat pada atanapi opat bait. Urang tiasa merhatoskeun pada kahiji diwangun ku opat pada lisan. Terus pada kedua opat pada lisan oge. Pada katilu aya 3 pada lisan. Terus pada kaopatna aya 5 pada lisan. Urang oge tiasa merhatoskeun sorana gitunya dina unggal tungtung kecap. Aya anu sami gitunya, aya anu benten. Kalebet susunan kecap atanapi jumlah kecap anu ngawangun unggal barisna gitunya henteu sami sadayana. Gitunya eta ngobrolkeun tata rupa atanapi tipografi. Salajengna patali sareng diksi. Diksi teh pilihan kecapnya. Janten kecap nu dipilih ku pangarang dina sajak doa eta karos pisan endahna. Karasa nyunda tur bisa ngawakilan kana naon nu hayang ditepikeun ka para pamaca. Urang tiasa merhatoskeun nya diksi nu dianggo. Aya kecap jungjunan. Jungjunan teh anu dipikanyaah gitu nya, nu dipiasih jungjunan. Terus aya kecap angin gitu nya. Aya buana teh alam dunya. Aya istilah sinatria gitunya, perlaya teh ngantunkeun meninggalnya. Terus aya pilihan kecap bulan gitunya, panon poe gitunya. Eta diksi anu dianggo dina sajak doa. Anu salajengna patali sareng imaji. Imaji raket patalina jeung diksi oge kecap konkret gitunya atanapi kecap nyata. Dina sajak doa pangarang milih kecap jungjunan gitunya di antawisna. Pikeun nangkep nyawa nu indit bari taya nu malireh. Didinya aya indra pangrasa gitunya kumaha nyeri hatena teu aya nu marhatikeun. Terus nu kadua pilihan kecap angin. Angin bisa jadi dipilih gitunya lantaran angin boga kakuatan anu luar biasa gitunya. Angin bisa ngagedakeun sakur nu kaliwatan atanapi katiup. Terus aya kecap bulan oge gitunya, bulan mangrupa barang anu miboga kaendahan. Cahayana endah gitunya watekna nengremkeun. Gitu didinya aya indra paningal jeung pangrasa. Itunya sareng saterasna patali sareng imaji.
Anu salajengna kecap konkret. Dina nyangkem saja kudu aya unsur panyawang pikeun nu muwuhkeun imaji nu maca. Mangka kecap-kecap nu dipilih kudu leuwih konkret. Konkret teh nyata gitu nya. Nyata. Sangkan eta kecap bisa ngawakilan sakabeh harti. Misalna dina sajak doa aya pilihan kecap jungjunan. Jungjunan teh hiji hal anu dipikanyaah gitu nya dipiasih. Terus aya pilihan angin, bulan, panon poe pan eta nyata gitu nya konkret. Eta pilihan-pilihan kecap tadi dianggo kalawan dianggap bisa ngawakilan pikeun ngakonkretkeun gitu tur bisa mawa nu maca sangkan bisa ngabayangkeun gitu nya milu nyaksian jeung ngarasakeun naon nu hayang ditepikeun ku pangarang. Anu saterasna basa figuratif. Basa figuratif ieu dipatalikeun sareng gaya basa atanapi majas. Dina sajak doa nalika ku urang diperhatoskeun gitu nya seseueurna ngandung gaya basa rarahulan atanapi hiperbola. Salah sawios contona misalna aya taya tapakna di dunya gitu nya jadi teu aya tapakna pisan gitu nya asa mungkin. Terus nu kadua aya pangusikeun sapangeusi buana. Jadi sa alam dunya gitu nya sadayana jadi rarahulan dilebih-lebihkan gitu nya mun dina bahasa Indonesia mah. Terus aya gaya basa mijalma. Angin pangusikeun gitu nya biasa kan ngusikeun manu nyawaan gitu nya ieu mah dieukeunana ka angin gitu mijalma atanapi personifikasi eta nya patali sareng basa figuratif anu aya dina sajak doa. Anu saterasna persifikasi. Persifikasi secara umum dipatalikeunana ieu mah sareng purwakanti. Purwakanti nu aya dina sajak doa diantawisna aya 3 nya nu kapendak. Nu kahiji aya purwakanti laras madya. Dina laras madya ieu berarti urang kedah nganalisisna dina 2 kalimah minimalnya. Ieu contona baturan eta nyawa nu ditundung. Di tempat baktina taya nu gitu nya. Jadi nu di tengah. Eta lebetna kana contoh laras madya. Anu kadua aya purwakanti pangluyu. Pangluyu mah jadi dina sakalimahnya sorana sami. Siga ieu ku ibu diciriannya yen aya sinatria nu perlaya. Jadi ya dina sapadalisan atanapi dina sabaris. Anu katilu aya mindoan wekas. Wekas teh panungtung berarti dibalikan deui di bagian akhir dina kalimat gitu nya. Jadi sami oge kedah aya 2 kalimat minimal. Nu indit taya nu nanya gitu nya taya tapakna di dunya gitu ya patali sareng persifikasi. Anu kadua patali sareng struktur batin. Struktur batin dina sajak aya 4 nya kema atanapi jejer rasa nada sareng amanat. Nu kahiji ngobrolkeun tema teh inti pikiran atawa puseur implengan pangarang. Dipatalikan sarangan sajak doa anu tadi teh temana mangrupa rasa kahandeueuh atanapi hanjelu. Jadi ngan bisa ngadoakeun gitu nya aya saurang pahlawan dijaya anu geus ngalakukeun sagala hal tapi dianggap teu diajenan. Eta tema atanapi jejer tina sajak doa. Anu kadua rasa hartina rasa pangarang anu asup kana karanganana. Jadi rasa mangrupa sikap panyajak atanapi pangarang kana jejer atanapi tema nu keur dicaritakeun. Dina sajak doa ku urang karasa gitu nya pangarang teh ngarasa hanjakal atanapi hanjelu. Peda aya pahlawan ti wewengkon Sunda anu dianggap kurang diajenan ku bangsana sorangan. Anu katilu nada. Nadanya eta gaya pangarang dina enggoni ngungkapkeun pikiran jeung rarasaanana dina karyana. Ieu hal patali jeung pilihan kecap atanapi diksi nu dianggo teras ungkara basana oge purwakanti nu dipilihna. Dina sajak doa ngagalindeng nadana teh nya. Nada hanjakal karasa pisan tur katingali tina pilihan kecap nu dianggona. Anu kaopat amanat. Amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang ka para pamaca. Amanat nu katangkep tina sajak doa nyaeta
ngageuing gitunya sangkan urang bisa ngajenan ka pahlawan nu geus puguh gede jasana kabela jeung pangorbananna teh ulah nepi ka dipopohokeun eta amanat nu katangkep tina sajak doa. Itunya gambaran ngapresiasi teh gitu. Mudah-mudahan kusadayana tiasa langkung ka gambarnya, tiasa langkung ka paham. Patali sareng praktek ngaapresiasi hiji sajak. Kanggo salajengna sadayana ku ibu dipaparin pancennya dipasihan pancen atau napi tugas, tapi mudah-mudahan teu ngaraos kabang baluhannya janten urang latihan ngaapresiasi hiji sajak Sunda. Mangga ku sadayana diserak heula sajakna gitunya kalbat pangarang sareng sumberna bebas bade ti mana wae tiasa. Apresiasina ngawengku sapertos anu dina contohnya aya struktur lahirna sareng struktur batinna. Terus kanggo ukuran panjang sajakna gitunya dicanak we anu pertengahan janten henteu panjang teuing henteu pondok teuing. Antawis 4 dugi ka 7 pada. Janten minimal 4 pada paling panjang 7 pada gitunya. Gitu ya, mudah-mudahan dilancarkeun dina midamelna. Sakitunya kanggo labungan atanapi pertemuan dina danget ayeuna. Mudah-mudahan ilmuna mangfaat, urang oge salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, kalayan aya dina sehat walafiat salamina dilancarkeun sagala rupina. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.